ulama ahli nahwu nyarios al-alamah lam ari identitas eta teu meunang dipijeun. Identitas itu tidak boleh dibuat. Kalimat isim bisa katingali eta eksistensina lamun dina eta kalimat aya ciri isim. Kitu oge kalimat fiil bisa katingali eksistensi eta kalimat sebagai kalimat fiil lamun dina eta kalimat aya ciri fiil. Kenyataan empro dina kahirupan urang salaku santri, empro na dina kahirupan manusia oge saperti itu. Santri bisa katingali jiwana kahirupanna sebagai santrina lamun tetap bisa nerangkeun identitas santrina dina kahirupanna. Tong wani-wani santri ngalepaskeun identitas sebagai santrina. Lamun santri ayeuna ngalepaskeun identitas kasantrianana lain sebatas eksistensinya anu dipertanyakeun sebagai santrina, tapi moral jalma lamun ngalepaskeun identitasna pasti rusak. Ikan pondok pesantren boga identitas. Naon identitas santri? Di antaranya akhlak. Lain sebatas kopeah, sarung, tiung, jeung mukena. Da tetela anu lain santri oge coba make kopeah, bahkan anu teu puasa oge loba deui make kopeah. Loba anu teu puasa oge make mukena tarawih jeung Idul Fitri mangparan di wae.